inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Saestuna tina dijadikeun langit jeung bumi jeung silih bergantina peuting jeung beurang aya tanda-tanda keur jalma-jalma anu berakal. Di antara kamuliaan manusia teh nyaeta di tumerapan akal. Naon ari akal? Al-aqlu nurun fi qalbi yupariku bainal haqqi wal batil. Ari akal teh nyaeta cahaya di jero hate nu bisa misahkeun atawa nu ngabedakeun antara bener jeung salah. Eta pengertian akal secara global. Ari global teh general, ari general teh makna secara umum, secara garis besarna. Mun secara bahasa akola yakilu akolan bimakna pahima wa tadabbaro, hartina memahami jeung merenungkan. Dina kitab Al-Quran kecap akal disebut 48 kali, tapi lain dina bentuk masdar. Ari masdar teh kata benda, disebutna dina bentuk fi'il mudhari. Ari fi'il mudhari mah nyaeta kata kerja, contohna saperti takilun, yakilun, nakilu, aqaluhu. Jadi diulang-ulang dina Quran nepi ka 48 kali. Eta nandakeun yen akal teh kaasup kana perkara anu penting. Sabab agama teh lain keur jalma-jalma anu lieur, tapi keur jalma-jalma anu mikir. Jadi diantara cirina manusia teh nyaeta berakal. Ari akal teh nyaeta salah sahiji faktor anu ngabedakeun antara ujang jeung sato. Itu. Tapi lamun di kalangan para ilmuwan manusia teh justru dikategorikeun kana kelompok sato, nyaeta sato anu berpikir. Disebut animal thinking atau hayawanun natik. Ari natik teh mudrikon idrokan kasiron, hartina bertanya. Ari bertanya teh nyaeta neangan jawaban, neangan kabeneran. Contohnya seperti proses perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nalika mempertanyakeun pangeran. Ari pangeran kuring teh saha atunya? Biakolot kuring jeung masyarakat kuring jeung nenek moyang cenah teh nyarembah teh kana patung. Asa teu asup akal mah nya pangeran dijieun ku manusia. Tina bertanya tuluy mencari jawaban. Ningali bintang kelap-kelip di langit, buah ieu pangeran kuring teh. Bintang na leungit lah maknya pangeran leungit. Lain eta mah lain pangeran leungit kitu mah. Tuluy muncul bulan, tah ieu meureun pangeran teh, ieu mah leuwih caang tinu tadi. Bulan ge sarua terbenam. Lah maknya pangeran terbenam.
tuh terbit panen poe tah ieu pangeran mah ieu leuwih gede nya jeung saterusna nepikeun ka akhirna eta Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam mangeran teh ka Gusti Allah kadituna diangkat jadi nabi gelarna Khalilullah tasa sakalana teh tina akal nyaeta tina bertanya entak manusia ku para ilmuwan disebut hayawanun natikoh sato anu berpikir. Jadi diantara pantokna ilmu teh nyaeta tumanya muntina perjalanan Kangjeng Nabi Ibrahim pangko orang bisa ditarik kesimpulan yang lawang pertama atau langkah awal pikeun nganyahokeun ka pangeran teh diantarana nyaeta melalui akal ku cara tafakkur holki. Matak dawan Kanjeng Nabi Ibrahim alal akili ayyakuna arifan bijamani mustaqbilan fi sya'ni arifan bi rabbi. Manusia ditemerapan akal teh diantarana nyaeta supaya bisa memahami zaman kayaan di zaman baheula jeung di zaman ayeuna sarua teu bantu sarua. Contohna baheula mah di urang eueuh Al-Qur'an terjemahan sabab aya nu ngaharamkeun haram hukumna Qur'an diterjemahkeun ka bahasa urang ceuk nu ngaharamkeun sabab Qur'an teh kalamullah bilisanun arabiyyun mubin teu meunang diterjemahkeun kana bahasa urang haram. Tapi tingali di zaman orang ayeuna Al-Qur'an aya di imah orang masing-masing rata-rata ayat terjemahna ayeuna mah teu bisa maca huruf Arab ge bisa kene maca Qur'an sabab ayat tulisan Latenna. Da mun ayeuna ujang ngaharamkeun kana Al-Qur'an terjemah meureun teu dimusuhan ku umat Islam sadunya mah nya taetapan kaayaan zaman baheula jeung zaman ayeuna geus berbeda tah di antara fungsi akal teh pikeun memahami zaman sehingga orang bisa menghadapi rupa-rupa tantangan rupa-rupa persoalan nu aya di zaman orang masing-masing itu seperti eta Al-Qur'an terjemahan mimiti ayana teh baheula diantarana diusulkeun ku Raden Ajeng Kartini. Harita di pendopo aya kiai nu keur ngawuruk ngaji nerangkeun surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini ngupingkeun ti kajauhan, oh sing horeng Al-Fatihah teh kitu hartina teh. Jadi Raden Ajeng Kartini menang pencerahan tina eta surat Al-Fatihah diterangkeun ku eta kiai. Lajeng sanggeusna beres ngaji kiaina disamperkeun ka hiji Raden Ajeng Kartini teh nganuhunkeun sabab anjeunna jadi ngarti kana surat Al-Fatihah anu salila ieu ngan dibaca hungkul bari teu ngarti kana eusina. Kaduana anjeunna ngusulkeun ka eta kiai anu jenengan eta kiai teh Kiai Soleh Darat supaya nulis Al-Qur'an jeung terjemahanana ameh kaharti kudu macana kitu. Da kungsi liwati dinya munculat tafsir Faid Ar-Rahman karya Kiai Soleh Darat, ditulisna make bahasa Arab pegon, hurufna huruf Arab, bahasana bahasa Jawa. Tuluy kabeh dieunakeun Raden Ajeng Kartini nulis buku anu terkenal nepi ka ayeuna
habis gelap terbitlah terang. Tete terinspirasi tina ayat Quran minad zulumati ilan nur. Jadi ayana akal di diri orang teh diantarana supaya orang bisa ngigelan zaman. Orang teh ayeuna hirup di zaman now, memakai cara zaman old, orang teh bakal kababayut jang katinggalun zaman. Ta eta akal nyaeta cahaya nu di jero hate teh aya patulapatalina jeung otak. Nu ngarujuk kana hasil penelitian jeung keterangan ti para ulama, ti para arifin jeung para ilmuwan, kategori akal nu intina mah aya 3. Tatina 3 eta loba cabangna. Ayeuna urang kana intina we heula. Nuka hiji al-akal hoyaliyah, nyaeta akal anu mencetuskan lamunan atawa hayalan, nyambungna kana otak bagian hareup luhureun tarang. Nu ngarangsangna diantarana nyaeta perkara anu asup melalui ceuli jeung panon. Eta ngarangsang timbulna akal hoyali. Mun akal ujang nu aktif jeung nu berkembang na akal hoyali mulai kamajuan, sabab eta mah jurusanana kana tulul amal, kana panjang lamunan. Jadi pergerakanana teh tina ngalamun kana ngalamun, teu ngasilkeun gawe anu hade, teu ngasilkeun karya anu nyata. Mata kumaha batur ngalamun. Kadua al-akal bil malakah, nyaeta akal anu mencetuskan ide anu kadituna kana pamahaman, kana rancangan-rancangan, kana rumusan-rumusan, nyambungna kana otak bagian tengah. Sabudereun ubun-ubun pakadinya nyambungna. Tati tengah aya nu ngajalur ka sabelah kenca, aya nu ngajalur ka belah katuhu, aya nu ngajalur ka belah handap. Nu ngajalur ka belah kenca kadituna ngahasilkeun IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Jalurna kana mikir, kana ngitung, kana ngapalkeun, kana nganalisa, kana ngevaluasi. Mun potensi kecerdasan intelektual ujang kabuka, kadituna bakal muncul ide-ide kognitif. Kadituna deui ujang teh bisa jadi ilmuwan. Contoh, ta eta pulpen. Naon sababna mun dialungkeun ka luhur balik deui ka handap. Di pikiran ku Isaac Newton lahirlah teori gravitasi. Ayeuna mun dipertanyakeun deui, apakah hukum gravitasi itu berlaku secara mutlak di sakabeh ruang jeung waktu atawa henteu? Di pikiranku Albert Einstein lahirlah teori relativitas anu terkenal bahwa aya dina TV, E sama dengan MC kuadrat. Eta ide-ide kognitif anu ngajalur kana otak sebelah kenca. Aya deui nu ngajalur kana sebelah katuhu, nyaeta mencetuskan ide-ide kreatif. Muncul istilah disebut psiki, creative quotient, kecerdasan kreatif. Jalurna kana kreativitas, kana estetika. Contoh, naon sababna di zaman now mah Surabi teh kurang payu.
Di pikiran ke orang Bandung muncullah ide Surabi kekinian, dimodifikasi make topping, aya nu rasa duren, aya nu rasa keju, aya nu rasa coklat jeung sajabana. Tuh make merek, make kemasan. Panari dikitukeun mah generasi milenial jeung kelas menengah ka luhur. Nu tadina antipati kana Surabi teh pan jadi bareuki. Tuh tingali di geger kalong. Nu meuli Surabi kakocapkeun mending antri eta teh. Mobilan nu mareulina ge heuh. Eta teh hasil tina akal. Salian tika kenca jeung katuhu aya nu ngajalur kana otak tengah. Kana otak tengah bagian jero belah handap. Nu kadinya mah hubunganana jeung emosi atawa perasaan. Bisa mencetuskeun iki emosional quotient, kecerdasan emosional. Contoh misalnya di kampung Ujang teh aya ustad muka madrasah gratis, padahal ustadna teh lain jelema beunghar. Teh barudak nu tadina gawenangan arulin teu puguh teh ayeuna mah jadi ngaraji kadinya, nu tadina kurang paham dina bab ngaji ayeuna mah jadi palinter ngaji. Teh ningali kitu Ujang simpati ka eta ustad. Tina simpati muncul ide pikeun ngapresiasi eta ustad. Terus sebagai bentuk apresiasi Ujang ka eta ustad teh ku Ujang diberangkatkeun umroh. Misalna teh eta kaasup kecerdasan emosional. Nu katilu al-aqal bifi'li daiman. Akal anu nyambung kana otak bagian tukang. Nyambung kana otak belah tukang aya nu sifatna rohaniyah, aya nu sifatna robbaniyah. Nu sifatna rohaniyah sumberna tina rohani nyaeta anu mencetuskan eski spiritual quotient, nyaeta kecerdasan spiritual. Seperti contohna tawakal, tawadu, qanaah, waro, juhud jeung sajabana. Nu kadieu sifatna robbaniyah sumberna ti robuna nyaeta nu mencetuskeun tiki transcendental quotient, kecerdasan transcendental atawa kecerdasan nu sifatna ilahiyah. Contohnya seperti firasat, ilham, begitu. Kecerdasan anu muncul tanpa melalui proses sekolah, anu sifatna biasana horikul adat. Seperti misalnya bisa maca hate batur, bisa weruh sederung winarah, nyaho kana perkara-perkara anu bakal terjadi jeung sajabana. Teh teh tina akal bagian tukang, tina otak bagian tukang. Teh ayeuna kembalikeun ka diri urang masing-masing. Nu mana nu geus aktif, nu mana nu can aktif, nu mana nu dominan, nu aya di diri urang. Tingali ka mana kecenderunganana. Sabab mun sacara akal mah jelema teh eueuh nu disebut bodoh teh. Disebut pinter ge eueuh. Sabab nu disebut bodoh aya pinterna, nu disebut pinter aya bodohna. Jadi eueuh nu bodoh di segala bidang, eueuh nu pinter di segala bidang. Jadi bodoh jeung pinter teh tumrap ka manusia. Setiap manusia aya unsur kabodohanana tersendiri, aya unsur kapinteranana tersendiri, di bidangna tersendiri itu. Mata kenali diri sorangan.
potensi terbesar ujang aya di bidang naon eta anu ditekuni sabab eta anu peluangna leuwih gede pikeun berhasil. Ayeuna kumaha carana pikeun ngamunculkeun potensi-potensi akal nu aya di diri urang anu masih kene terpendam. Baheula kerjaman ngorakna kerjaman diajarna Imam Syafi'i kungsi diajar ka Syekh Waqi. Hiji mangsa Imam Syafi'i ngalaman kasusah dina bab ngapalkeun nu geus diapalkeun anak para roho deui nu keur diapalkeun anak teu apal-apal hese apalna. Imam Syafi'i bingung naon sababna jeung kudu kumaha jadi kieu gitu. Tuh Imam Syafi'i teh sawan ka guruna nyata ka Syekh Waqi nanyakeun soal eta. Ceuk kasauran Syekh Waqi eta teh akibat tina maksiat. Mun hayang moncer anjeun kudu tobat. Imam Syafi'i masih kana bingung nya naon hubunganana diajar jeung maksiat. Dawuhan Syekh Waqi nu keur dipelajari ku anjeun teh ilmu, ari ilmu teh cahaya, ari cahaya teh artina bersih. Sedengkeun ari maksiat teh nimbulkeun kapoekan anu mindingan hate. Jadi cahaya ilmu moal tembus kana hate sabab kahalangan ku kapoekan. Jeung cahaya akal dina hate moal tembus kana otak sabab kahalangan ku kapoekan kitu. Tinggal we panon poe ti dituna marek nyorot bumi bisa moal bisa soteh mun panon poena teu kahalangan ku awan hideung. Pemungkalangan ku awan hideung nyata panon poe teh bisa nyaangan bumi. Kitu talir ibarat kitu. Jadi kudu kumaha? Tobatan sakabeh dosa, eureunnan sakabeh maksiat, dawamkeun salat tobat, lobakeun istighfar supaya bersih hate. Munatina bersih ma ilmu-ilmu teh teu ditiangan ge nyalamperkeun sorangan.